Halus mana halus kali mana kiranya? Halus ya mah. Tapi Anggun juga awewe. tapi anggar nu hareup ngagenok euy. Anggarnya makanan naon ga aing mah ieu kaciri wae kumaha atuh. Geus lah cis lempeng deui. Dikieukeun mang tuh. Anjing. Bu Momok, Si anjing aya wae sia goblok. kamu tuh lagi apa? Nih anjing yang si anjing aya wae sia goblok. Ayo. Aduh atuh. Bu Momok, ayo Bu Momok, mau nggak dewe sama saya? Enggak, saya mah sekarang semenjak jadi dokter, momok saya pongpet anjing liangna. Pongpetnya apa Bu Momok? Pongpet itu liangna ngaleutikan. Ale teu dieueuhan anjing ayeuna mah. Jahit ku aing goblok. Ayah Bu Momok akhirnya curhat deh ya. Kurang sia. Iya Bu Momok, kenapa ya? Momok istri saya tuh suka ngelai wae. Ciga conge gitu ngelai. Oh, songean momokna. Heeh. Berarti itu mah harus dicok-corok ku sungut kamu. Anjing. Iya, biar sembuh sia Atuh atuh. da geuleuh atuh Bu Momok. Eta ge urut sia goblok mata ngelai ge. Mata aing anak nu Momok ngelai. Anjing si Bila keur naon euy. Edan. Bila meni seksoy gitu euy. Bisa wae, maneh mambotak? Ayo atuh goblok sia teh. Cik aing rek nanya ka awe, jawab sing jujur. Naon? Nah bener awewe lamun ditangkep di tukang apemna sok nyur-nyuran. Kan geli-geli gimana gitu. We, bejana mana ayeuna ternak lele? Oh, ana mah aing ternak lele saka euy. Geus adana kancan? Geus Kak. Ngan aing teh bingung Kak. Bingung kunaon? Bingung mana jaluna, mana bikangna. Nah, bingung ai maneh. Soalnya dua anak karumisan. Yang Bu Momok, aduh sakedap ya abi ngaganggu ya. Sia deui. Abi teh kan anyar bulan madu ya. Heeh. Ai nu sae amun bulan madu istinya mendesah atau cicing wae gitu. Saya nanya mendesah atuh. Oh. Namun mendesah teh kan eta teh merangsang. Jadi menaikkan birahi. Jadi kan usia teh kita peungkeur anjing jiga leupeut. Oh, tah leupetna aya suukan aya kacangan atau naon? Teu, aya kecapan anjing muncang. Kak. Hah? Sigana Momok mana galak itu Kak? Lain galak deui le aing mah tong borok kanjut heueuh. Maneh jaho jagong? Apa? Jagong lamun diasupkeun ka momok aing, dikaluarkeun teh jadi popcorn anjing. Anjing, berarti Momok sia teh panas anjing. Panas anjing. Ah, sin kepatil Lain goblok. kapatil anjing. Kapetel. Iya kepatil anjing. Ya pangule. Anjing jelema ieu kadeda naon? Abi dari konsul. Konsul naon? Pak dokter nanya momok abi teh suka warna bodas. Keluar. Oh, eta teh keputihan. Bu Momok lamun dina ceuing mah conge eta teh. Berarti mun kudu dibersihanna kudu ku katembat gitu. Sanes. Terus kunaon? Udah dicok-corok ka abi enggak? Ayo cager. Sok atuh cocok ayeuna anjing. Anjing.